Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu punten pada nyungkeun sumbangan. Nah, make minta sumbangan. Geus teu mampu gawe. Sanes kange abdi ibu, kange acara muludan. Acara saha? Acara warga di dieu. Nah, tuh make minta sumbangan ka abi. Pan meureun ibu teh salah sahiji warga di dieu, matak dipenta oge. Saha kitu nu minta-mintaan? Pak RT. Dadai kanan di ditah nyapir ku Pak RT. Sanes nyapir ibu, abdi mah mentaan sumbangan. Naon bedana da sama-sama mintaan duit atuh? Ari nyapir mah ibu nyungkeun kanggo nyelira, upami sumbangan mah kange kepentingan jami seueur. Kepentingan naon? Nah, eta acara muludan teh. Aya teh duitna jeung nyeun acara teh. Matak nyungkeun sumbangan oge teh aya. Ari sakirana teu baroga duit mah tos sok nyeun acara coba. Pan ieu mah acara warga di dieu ibu, matak kedah arudunan. Geus marerecan udunan teh. Teu acan pan ieu ge bade dipentaan. Mane kudu dipentaan atuh keur acara maranehna oge. Ah duka ibu ah. Reka mana? Sudah ibu mah lain masihan sumbangan ingat. Kalau ngajakan pala-pala omong. Pan abi mah loba keneh omongan tibatan duit. Jerek mere moal. Moal. Nah. Da teu loba duitna ge.